Wilujeng kasadayana murang kalih kelas 3 STIT Al Mumtaz. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina kasehatan, aya dina kawilujengan. Kanggo materi mata pelajaran bahasa Sunda ayeuna kanggo kelas 3 yang diajar mikaweruh kecap rundayan. Nah, naon kecap rundayan teh? Kecap rundayan nyaeta kecap asal anu tos nganggo rarangken boh eta mah rarangken hareup, tengah, tukang, sareng rarangken barung. Nah, naon atuh nu kitu teh? Kahartos teu? Jadi lamun dina bahasa Indonesia mah aya nu disebut kata imbuhan. Nah, kata imbuhan teh kata anu jadi panambah, biasana sok aya dina kata benda atawa sok ngabarengan dina kata dasarna atau kata asalna. Contoh misalkan masak, aya imbuhan me, jadi memasak. Sehingga si kata dasar itu berubah maknana dina masak jadi memasak. Nah itu kecap rundayan. Nah di dieu dina bahasa Sunda ge sami aya kecap rundayan. Kecap rundayan teh kata anu tos kaantelan atau kararangkenan ku kata nu lain, kata tambahan. Sehingga ngarobah kana makna nu lain. Jadi robah maknana. Nah di dieu kecap rundayan teh aya sababaraha rupa, di antawisna aya 4 rupa. Naon wae? Hiji rarangken hareup atau kata awalan depan. Nah, depan atau disebut dengan prefix gitu. Nyaeta rarangken anu ngantet dihareupeun kecap dasarna. Ngantet teh naon? Antal, anu jadi penghubung, anu nyambung gitu. Anu nyambung dihareupeun kecap asalna. Nah, di dia aya contoh-contohna tah. Aya en, aya em, eny, eng, pa, pi, pang, sa, dan saterusna gitunya. Contoh kecap hareup, lain kecapnya kecap. Kecap teh kata. Hareup, hareup teh naon? Depan. Tah didatangan ku rarangken hareup naon? Nyang. Jadi bahasana naon? Nyang hareup. Depan, yang hareup teh apa? Menghadap. Yang hareup teh menghadap gitu. Ciwit aya kata depanna naon? Rarangken atau kata imbuhan ny nyiwit. Nah gitu. Itu rangken hareup. Nah di dieu aya sababaraha hiji contoh pada, para, silih. Nya. Silih berarti tuang. Tuang teh naon? Makan. Tuang, silih tuang. Tulung, tulung teh naon? Tolong, silih tolong, silih tulung. Silih tulungan, tak aya an tulungan. Aya 2 kecap eta mah, depan jeung belakang. Nah kitu kecap rundayan teh. Nu kadua aya rarangken tengah atau disebut nyaeta rarangken anu nyalusup di tengaheun kecap dasarna. Tah ieu mah dina kecap dasarna teh aya tengah-tengahna. Contoh misalkan geulis, geulis naon? Cantik. Aya we bahasana naon? Gumeulis, aya jadi tadina geulis jadi gumeulis. Aya gumeulis naon? Centil atawa genit. Si eta mah meuni gumeulis gitu. Centil, genit. Murag, ar. Nah jadi marurag gitu. Rejatuhan. Nah kitu diantawisna contoh-contohna rangken tengah. Sok pilarian ku anjeun naon wae tah nu biasana ditambahan tina kecap asalna mah naon tapi ditambahan deui sehingga bakal barobah maknana gitu, bakal barobah haratina. Nu katilu aya rarangken tukang atau sufiks. Nah gitu. Nyaeta rarangken anu ngantet ditukangeun kecap dasarna, kecap asalna. Ngantet teh anu nyambung gitu.
anu antol dina kecap dasarna an, ana, eun, keun, ing, ning jeung sajabana nya sok pilarian ku hidep. Contoh kecap dua, duaan. Saha wae anu ka sakola teh ngan duaan, aya duaan, aya henteu saha wae aya dua, naon dua teh kan gitu. Tapi duaan. Jadi haratina menunjukkan bahwa yang datang itu hanya berdua. Tilu, tiluan nya. An, eun, hayang, hayang teh naon? Pengen, hoyong. Tambahan eun jadi hoyongeun. Nah. Dodi hoyongeun emam. Hoyongeun jajan. Keun, pasih keun. Nah, jeung sajabana teh eta. Ta eta disebutna rarangken tukang atau sufiks. Eta rarangken anu ngantet ditukangeun kecap dasarna. Salajengna rarangken barung atau konfiks. Nya eta leuwih ti hiji rarangken aya sabaraha hijina. Aya 2 aya 3 dina hiji kecap teh, dina hiji kecap dasar. Kecap dasar mah hiji tapi bisa dirangkengan ku 2 hiji sampai ka leuwih ti hiji gitu. Aya 2 sampai 3. Pangkeun, dikeun, dian, saeun, pikeun, dialkeun, pangarkeun. Contoh gelas. Ai gelas naon? Ya gelas. Tapi nalika di tambihan ku rarangken nu lain atau kata tambahan atau imbuhan gitu. Tambah sagelaseun. Eun, saeun, sagelaseun. Cai aya sagelaseun. Berarti cai atau air itu menunjukkan bahwa cai teh aya sagelaseun, tidak lebih dari 1 gelas. Ya. Meuli, beli. Udah beli mah beli. Nah, tapi untuk menunjukkan kata lain gitu. Mana? Pangmeulikeun, pangkeun, pangmeulikeun. Bedanya haratina atau maknana. Nah, itu diantawisna. Nyeuseuh, seuseuh, nyeuseuh. Pangnyeuseuhkeun. Tuh. Nya eta teh naon? Artina konfiks atau rangken barung dina bahasa Sunda mah. Tah kitunya diantawisna anu dimaksud ku kecap rundayan atau dina bahasa Indonesia mah aya disebut ku bahasa kata imbuhan. Jadi kata atau kecap rundayan teh kata yang sudah memakai kata imbuhan, itu rundayan. Nah, ayeuna buka buku paket bahasa Sunda halaman 14 sampai 15, dirinya aya mikawaruh kecap rundayan awalan N. Contoh, tulis, nulis. Tulis, nulis. Gerak tulis atuh ngaranna. Manehna keur nulis ngaran dina bukuna. Itu bedanya maknana haratina bakal beda gitu nya. Baca, maca, gera baca atuh surat teh. Burhan keur maca surat. Lain keur eta teh nya, tapi maca anu digaris anu di ieuna kudu maca sanes keurna tapi maca. Tugasna pidamel kalimat dumasar kana kecap asal anu tos disadiakeun dina halaman 15. Tah kurang lebih aya 1 sampai 10 nomornya. Sok pidamel sapertos contoh di dinya. Jadi kata dasarna teh naon? Contoh dina ieu aya tulis, nulis. Tulis gera tulis atuh ngaranna. Nulis berarti manehna keur nulis. Seuseuh, nyeuseuh. Seuseuh atuh baju teh.
ujang keur nyeuseuh. Nah beda makna. Nah ayeuna contohna sok tugasna tinggal dina buku paket halaman 15 aya isian 1 sampai 10 nya. Kahartos eta anu namina kecap rundayan. Sakitu anu kafihatur hapunten bilih aya kalepatan saupamina anu teu ngartos mangga ditaroskeun wae di japri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.